lalu khairi dunia wal akhirah tahar malam kamari berarti nya ayeuna malam 11 nama malam kamari. Nah jami ngalaksanakeun netepan tarawih malam kamari mangka bakal menang ganjaran rezeki dunia jeung akhirat. Jadi berkah dunia, berkah akhirat rezekina. Talamun penting ayeuna wa fi lailatul hadiyah ta'asarata yaruju mina dunya kayaumi waladi man bati umihi. Maka bakal keluar jaga di mana tilati alam dunia nu ngalaksanakeun salat tarawih malam ayeuna mangka lil ibarat eta jalmi mautna teu boga dosa seperti bayi nu karek dilahirkeun dina harti maut husnul khotimah maut tanpa dosa urang ngalaksanakeun malam ayeuna. Mudah-mudahan urang ngalaksanakeun cing jadi sabab urang saya di mana tilati alam dunia dihampura dosa urang ku Allah cing maut anu husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Terus nomor ke-11 malam isukan nanti nomor ke-11 na nomor 12 Jayaumal kiamah wa wajhu kal qamari lailatul badri nu ngalaksanakeun salat tarawih dina malam ke-12 mangka bakal datang dina poe kiamah laraina teh seperti bulan purnama. Hurung larai teh. Kabayang anu kumisan eta ieu nya kayeuna gitu siga disko nya. Wah, riceuna poe kiamah manyongorongna ya Allah ya kari luar biasa. Jadi siga disko beraneka warna eta jadi rarayeun anu ngalaksanakeun salat sunat tarawih